lagi di B Channel aja. Sekarang kita udah masuk sesi berikutnya. Q&A. Tadi udah pendaftaran, sekarang udah dipanggil sama dokter. Temayar ya Q&A di dia mah teu kudu mayar. Sekarang Q&A. Q artinya namanya. question. Ja. Aya Question. Q gini nya. Answer. Ya, pasti ini teh saya benernya ditunggu-tunggu sama netizen. So Inggris teh question and answer. Oke, let's go. Langsung aja teh nih, udah aku rangkum ya beberapa pertanyaan. Jadi ternyata bingit pisan itu saja beratus-ratus orang. Yang nanya banyak banget. Yang besar-besar kepada Teh Mira. Gaskeun! Teh Mira hal anu paling memalukan naon? Terus paling ijid ka jelema anu kumaha? Terus kumaha? Tawan aja teh lo. Nah, cok. Teh Mira hal anu paling memalukan naon? Terus paling ijid ka jelema anu kumaha? Terus kumaha mun hayang jadi awewe teh eraan cenah naik nu mana teh? Hiji we teh tong asa dikaliakeun. Teh Mira anu memalukan tah nu memalukan mah. Paling ijid ka jelema nu kumaha? Nu memalukan. Ijidan aing. Heeh, tara. Tong geuleuhan si anakna loba. Heeh, bener. Nya mata kan tong geuleuhan tong ijidan suka anakna loba cek. Bener tapi namanya. Bener tapi. Cek ada tama lain salah bunda mengandung eta bapak we narek elo ae. Jadi tong ijidan mah kuna tong sok ijidan jadi jelema si budakna loba. Jadi nu kahiji nu geus we eta we. Eta we lah. Nu ijidan ya, jadi tong ijidan jeung Teh Mira mah teu ijidan. Paling lamun geuleuh Ya mun geuleuh pacompal we atuh nya euy. Iya, Ibray. Next. Dari Bebe_Bella. Teh Mira pertama terkenal gara-gara naon cenah? Gara-gara Allah man. Da loba nu hayang terkenal goblogan geus Bener. berusaha semaksimal mungkin cek Allah tidak berkata Oh, tidak. karena teu kabangetan geus dikieu-kieu. Segala lagi kumaha lo. Aya eta apa? Aman teh hayang terkenal sia cita-cita aing mah hayang jadi petinju yang bisa ngabalukan. Bukan koder teh Geus teu kudu aya deui nya. Aya eta apa? Teu tak kitunya jadi ti Allah nya gara-gara Allah. Mun maneh teu terkenal Deui ti Dita Chef PMH. naon? Arana teh Atuh kitu. cing euy merengaran cing atuh euy nya merengaran Instagram teh bisa dibaca gitu. Jadi mun aya nu nanya di jalan teh kamu Instagramnya apa? Cenah saja. Aduh, lihat. Kamu geuning eta identikna pembalap masuk aya nomborannya. Zaman ayeuna teh budak Instagram teh aya nomboran. Aya nomboran. Aduh, 11 geuning aya Aduh, gitu. 11 amun kakarek boga action teu boga action cam cita-cita jadi motovlog mah. Oh, eta deui motivasina ti mana eta nya? Motokoplok berenang. Oh, eta jamaranna anu Instagramna aya angkaan nya eta naon inovasina dihandapnya tuliskeun gitu ya. Nyaho eta mih naon? Instagram urang mah ngaranna babarinya manggihan Mira Cumil. Bunga Ehan. Apanya? Coba siapa? Buat dikit coba siapa? Buat dikit coba siapa? Next Agit Ginanjar Teh Mira Cumil mun hitu sok dibagi-bagi ka batur terus bunga ka batur tara terus bunga Ehan mun hitu suarana merdu teu tata teh heula sok dibagi-bagi tara ka batur hitut. Urang sorangan ge beuki keneh kudu dibagi-bagi ka batur. Batur teh bisa ngahasilkeun hitutnya. Euy mana? Siapa munafik siga nu tara hitut wae. Ini ada urang jeung si bunga mah hitut ke 8 oktav aja. Sia-sia. Wisni Hasan Mun bunga Ehan mah kita mun hitutnya sok disumputkeun kana naon sih teh asup simutnya dikitukeun ku sorangan. Mun urang mah dibangkokeun. Mun urang mah diasupkeun kana Tupperware tutupan pengke geus 2 poe ditayang deui ku aing. Terus nya bunga Ehan naon cenah suara hitutna mun hitut suarana merdu teu ya ari bunga Ehan mah nempoh heula keur jeung saha kitu lamun jeung gebetan nya wae kudu ada di kita semampu gebetan aji semampu mungkin tong bijil gitu nya ari-ari geus tapi si bijil atuh da urang teh geus dahar kangkung ke keluar lotek. Oh bener jawa teh jeung bukur-bukurna teh gini Adi lanceuk. tapi lamun misalkan geus jeung jelema-jelema biasa nyabrak brek meskipun di tempat yang berbeda atuh dah hitut manusiawi nya. Nah, anggar teh sok era kayaknya. Oh, sok gitu. Nu paling hese mah hitut dina motor sia. Kudu kudu nyanggeyeung jeung kadang kenapa nya hese anjing bener. Tapi ngeuna teh lamun misalkan urang asli teh mawa geus mau motorannya ka Lembang kan tiis suasana aduh ngeuna jang kitu teh sok tinggal bro. Anu dibutuhkannya anu dibocor. Kenapa ge asa pindah ka nu Next. Next ti underscore
Parelita tak kieu carekasnya nanti underscore deui selebgram atau businesswoman cenah. Nya dua we nya Hiji milihna selebgram atau businesswoman. Businesswoman. Da ngaran Tapi bisnisna kudu rame gitu nya. nya bisnisna kudu rame nge-endorse Telegram. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan bersangkutan. Da soalna ayeuna urang rek usaha teu boga follower da mulai meuli saya bener. komo mun online mah mulai nu percaya we matakan gitu. Jadi butuh eta teh nya nyari. Ai ditanya selebgram atau businesswoman mah tetep bisnis atuh da. Selebgram Duitna di dinya selebgram. Indonesia selebgram mah loba nu ngadm. Omong kita mau NODM. Loba yang ngadm kurang teh dijawab GR teh dijawab disebut Judas da pusing aing teh nu ngadm teh loba selain Judas da geus panggil mah ku aing ge ditangkep anjing edan. Mantak mendingan nyumput we na Mejiko. Nanya. Next, kemet itu kumaha? Kemet underscore RTF underscore Colomo. Teh Mira harga dawet berapa di sana? Ya tergantung, iya mana nanyakeun dawet lokal apa dawet impor. Ya, mendawet import mah nya biasana produk-produk Thailand kanu diekspor heula ka Batam. Nah, eta beda mahal hargana. Ai dawet suka jadi mah paling digoceng. Disangkana bener tapi ieu soundtrack dawet kumaha teh soundtrack dawet? Darawat anjing. Darawat anjing dawet. Aduh ya. @hoiri28 budak motor deh 28 yang aya angka budak motor di mana tuh foto lagi huluna di helman. Oh huluna. Tuh tinggal aya helm biruan. Nah, teh Mira teh saha teh pemain bola lagi. Anjing, sia gaul dong sama anak komplek. Asik. Abang tarang urang kan urang geus nyebutkeun dina tadi video saacana anu dina Instagram sieu. Dina Instagram sieu. Dina Instagram sieu. Bahwa orang teh tukang seblak bola. Ya, urang mah atlet renang yang mana? Kepoan lah tuh di Instagram nanya @mira kok cumi tira aku tah. Mun di kepoan blok we bisa kasih. Tira aku tah apa Mira cumi zaman kieu aduh nongkrong we teh di WC. Next eta mana teh bijilkeun mau. Oke lah guys. Teteh maehan cenah ai eteh apal kemana jodoh abi. Kamana tau eta tuh ingat kamana anjing mana nya kitu aing gitu nyaho jodoh urang ge tinggi mah jodoh orang gitu nyaho kamu jodoh mana geus kawin bae itu teh jodoh aku mah gitu tau enggak dulu mah bilang aku cantik sekarang mah ngejelek-jelekin aku mah bisa hidup tanpa kamu ayeuna hidup eta teh inget ka eta ayeuna geus diputuskeun cenanya geus teu boga jodoh jadi nanyana jodoh ka mana tapi ka nanyana ka jelema nu salah samalukna urang geus boga jodoh kitu heuh da aing oge acan ya nunggu kawin oge nya terus tiba-tiba cerai kan teh nyaho jodohna ka mana da anggar jodoh mah jodoh itu lain geus kawin disebut si eta jodoh urang da aing geus mah mun jodoh itu adalah nu dibawa tepikeun ka maot ya nu nanya deui sok teh cumil jeung teh bungaehan tiasa nyangu teu urang mah ngadahar gabah atahan can dipesekan jadi biasa we hirup geuning aing teh hayang tapi bisa nyangu mah bisi pada nyobaan ka dieu can aku biasa 2 kardus we 2 kardus urang patung biasa di wadahna kunaon teh ku cangkir ku karung 2 karung next aduh masih ada nggak mantan yang sampai sekarang belum bisa dilupain? Urang mah nya geus poho ka mantan we nu ora inget ka urang. Ya ampun apa sih deket-deket mulu anjing. Sorry ya, haram hukumnya mengingat mantan. Heeh, maneh mah ngagugulung we mantan. Aing geus dapikeun ka imah mah. Gitu kan. Bari nyetel lagu udah pasti maksudnya Seventeen kemana kau ente kita dabung ayam mah bener tara galau bari nyen kopi ngadengekeun lagu zaman baheula kemangan jeung si eta melehana tembok kieu anjing si eta keur naon sia mah kasihan aya berarti kitu meureun nu tadi nu mantan karunya kudu bere heula solusi teh solusi sok si mantan buat kamu yang gak bisa move on dari mantan ya Mang hampura. Jadi guys, jang naon dirinya baheula mutuskeun kabogoh anu jadi mantan lamun ukur jang diingat-ingat. Emang heueuh nya kenangan anu hese tapi kenangan bisa diteang ti jelema nu anyar.
tong pernah ingat-ingat jelema nu geus nganyi nyeri. Anjir. Waalaikumsalam. Anjir bisa gitu kumaha? Ajarin. Oke. Itu tadi udah pertanyaan Q&A. Loba bisanya eta. Sebenarnya loba pisan teh. Loba. Aya 2567,5 jelema. Nah, lumayan saya mau dipakai nyoblos. Mengucapkan terima kasih kepada Teh Mira yang sudah bager pisan Teh Mira hambar Ya, pisan. terima kasih. Kami hanya sekedar menghibur para penumpang semuanya. Semoga selamat sampai tujuan. Barangkali ada 2000-nya tidak akan mengurangi harta Anda. Oke, gitu. Pokoknya aku ngucapin terima kasih buat Thank you Teh Mira. very much. I love you so Buat much. kalian cek aja Instagram kita ya yang pengen lebih kenal karena kita aktivitasnya di Instagram ya Teh ya. Bunga Ehan dan Mira_Cumil. Bunga Ehan N-nya 2 dan Mira_Cumil dikepoin langsung YouTube-nya teh. YouTube-nya Mira Cumil juga sama. Pokoknya nanti dicek aja di bawah ya yang originalnya. Original. Ya anti KW-KW klubnya teh. Pokoknya original orang merasa daun jeruk wes. Nah gitu. Oke, makasih buat Teh Mira. Semoga sukses ini cekelan dulu. Semoga Amin. sukses Amin. selalu dengan Bunga waktu juga. naisah gitu. Ya, assalamualaikum. Nah guys, itu dia kegiatan aku sama Teh Mira, Q&A, terus game berbincang-bincang benar-benar asik dan nyambung banget. Karena aku tuh emang suka banget sama orang-orang yang kayak Teh Mira. Aku emang greget suka sama Teh Mira itu yang seperti aku udah bilang dari lama ya. Semoga Teh Mira tetap humble, sukses selalu dalam segala bisnis, dikenal di masyarakat dengan positifnya dan diterima pokoknya Maya di masyarakat. Amin. Sukses buat Teh Mira, pokoknya the best. Buat kalian yang belum tahu juga IG Teh Mira atau IG aku, langsung cek aja di bawah. Pokoknya ya seperti itu. Maaf kalau misalkan banyak kata-kata yang salah dari kita atau kita, karena kita juga manusia ya, memiliki kesalahan. Kita di komen jangan jadikan itu alasan. Pokoknya mah hampuraeun kenehnya. Da emang resep ngecoblak itu hobina kitu, nu penting bisa menghibur kalian. Please ambil aja sisi positifnya. Terima kasih untuk komentar-komentar yang membangun. Bunga Ehan selalu sama kalian. Semoga juga kalian sukses selalu, sehat selalu. Pokoknya mah doa terbaik cek Bunga Ehan, kira Bunga Ehan didoakeun geus moal tung-tung. Nah, Bunga Ehan terima kasih untuk waktunya kalian menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys. Wassalamualaikum.